mun 1.200 rek dibeli. Mun teu moal eta nu ngajual mun hayang mah aya situ sorangan kayak untungnya. Ayeuna mun teu dijual situ teu payu deui. Kapaksa bari nyeri hate ge leah dibikeun nya geus sok wae 500-an. Meuli 2 siki. Eta bari ini teh nu meulina teh nu dagangna teh kukulutus. Jelema jiga tapang beunghar, ari nawar meuni milicit. Coba kulit 500 perak meuni, kitu lah. Tapi lamun kieu, ceuk sabaraha kangkung ieu? 1.000-an, sok masa 3. Beukeut nya keresekan. Mere 5.000. Ieu teh yang sulan. Maka hatur nuhun nyakeun. Ayo sieun ngabere betang ngadoakeun tang dagang ge. Ku 2.000 perak tah. Hatur nuhun ceuk, kang mugi-mugi kagetosan deui kudu langkung seueur ngadoakeun tah ka urang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para jamaah subuh anu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Ngaskeun deui hancak kamari perkawis 12 golongan jalma anu ketika bangkit di kubur dijajarkeun dibariskeun di padang mahsyar nuju ka salah sahiji 2 tempat nyata surga sareng neraka. Cek kamari carioskeun bahwa pangbalikan teh mung 2 nyata surga sareng neraka. Urang teh cantang tuh bakal ka surga atau bakal ka neraka, cantang tuh. Tinggal tangtukeun mah ayeuna urang proses keur hirup di alam dunia ieu teh menuju ka surga atau menuju ka neraka gitulah. Memang aya tempat antara surga jeung neraka disebutna teh benteng Al-A'raf. Antara surga jeung neraka teh benteng ngaranna Al-A'raf. Patang Quran surat Al-A'raf, Ashabul A'raf teh jalma-jalma nu cicing na benteng eta. Teu di surga, teu di neraka. Surga katingali tina benteng eta ngan teu karasa nikmatna. Neraka katingali paurna ngan teu karasa nyedina. Di dinya mun ditilik-tilik mah daripada ka neraka mending di dinya. Nah, ka surga can puguh, ka neraka mah digana geus puguh mending Ashabul A'raf wae. Ngan Ashabul A'raf dihususkeun ke jalma-jalma anu dikersakeun teu boga pipikiran ti barang lahir. Mun teu jalma edan jalma gelo lah. Tadi khusus di tempat eta. Jadi daripada ka surga can karuhan menjadi jalma gelo. Geus puguh aman gitu maksudnya. Kamari teh pindah sabaraha? 3. Tilunya. Warabi'u sareng ari nomor kaopatna yusaruna dikumpulkeun diabringkeun diudangkeun min kuburihim tina kuburanana yajri bari berjalan min apaihim maksud berjalan ya teh bari ngucur ngabulaeh min apaihim tina sungut-sungutna naon adamu getih ngabring lempang sabarisan dina sungutna ngabulaeh getih teu geuleuh bau bacin nyana kumaha kitu teh payuna dilmuna dimin kebali rahman terus aya pengumuman ya arah pangeran haula illadzina nu kieu teh jalma-jalma nu di dunyana kadzabu fil bai'i wasyara tukang ngabohong ketika jual beli nu ngajualna ngabohong nu meulina ngabohong tah kitu kumaha ke kaluar getih bayi teh getih siksaana teh. Jadi ulah ngajual ulah sok ngabohong. Ieu sabaran ieu 3.000, 2.000 ya tuh. Aduh cangkeng modalna ge ngabohong padahal 1.200 itu mah. Nah, ulah kitu cebat. Aduh hayu ayahna cangkeng kitu we. Menyebut cangkeng dituna ge ayo mah wae cangkeng dijual sakitu maksudna kitu. Teu naon dari ayeuna ulah sote ngabohong dibutkeun modal sakitu padahal sakieu gitu. Nu meulina deui sabaranya kangkung
Sarebuan dihitungkan 500 teu pernah kayak itu 500 teu pernah main kali teh teu pernah mana teh nyebutkeun di ditu ge ngan 500 padahal ka warung ditu teu pernah manehna ngabohong tah ngaeung ngalemahkeun mental nu dagang ditu nya maya teh bae ka dagang leutik sok haben nawar geuning nya aya ka apa mah kapan ka indung mah teu rek nawar teh hargaan ditu nya urang mah pedang leuwih sare balanja 8.500 dijegeun wae nya 8.000 paling untungna sabarana teh tapi di sawalayan mah apa hargana 8.400 tara lempengkeun da nya kali tambahan ayo kade bisi urang ngajual teu meuli we sampai balik bobohongan sabaraha kangkung 1.000-an kitu meuning mun biasa ge 1.003 biasana ge iraha biasa teh iraha mah 1.003 teh mun 1.002 ti mana ya ngaranna ya tinu abdi komo ti sorangan mah mahal-mahal mun 1.002 rek dibeli mun teu mah moal eta nu ngajual mun hayang mah aya situ sorangan ge yang untungnya ayeuna mun teu dijual situ teu payu deui kapaksa bari nyeri hate ge aya dibikeun nya geus sok wae 500-an meuli 2 siki eta bari ini teh nu meulina teh nu dagangna teh kukulutus jelema jiga tapang beunghar ari nawar meuni milicit coba kulit 500 perak meuni kitu lah tapi lamun kieu ceuk sabaraha kangkung ieu 1.000-an oh sok masa 3 beukeut nya resekan mere 5.000 ieu teh yang sulan maka hatur nuhun nyakeun ayo sieun ngabere betang ngadoakeun tang dagang ge ku 2.000 perak tah hatur nuhun ceuk kang mugi-mugi kagetosan deui kudu langkung seueur ngadoakeun tah ka urang teh bener-bener gitu kalau teu heula mah teh moal ngadoakeun moal yakin teu heula mah tak kalinya justru keberkahan teh kadang dokap teu sakedik keberkahan teh urang kan budak-budak barokah budak-budak barokah nane barokah teh ziyadatul khair nambah-nambah kasaean nya justru teu sakedik barokah mah gitu ka urangna teu inget wae pernah sodak 2.000 da moal diinget-inget moal da duit 2.000 mah lamun murah ge balik warung murah duit ka imah 2.000 murah geus teu moal tenan deui nya beda 20.000 balik deui ka papa jalan 20.000 mah tah sodak 2.000 kitu nu teu karasa justru batak jadi barokah ka urangna kade teu meunang ngabohong lamun urang ngajual barang aya aibna bijakeun aibna contohna tukang dagang sarung atawa lain sarung atulah dagang barang anu second misalkan mah contoh urang ngajual TV da geus bari nu teu jual ieu teh butuh TV teu nu dijual kumaha ayeuna oh alus pokona 100% alus keneh moal ge dijual mah nya moal meuli dieu teh bejakeun ieu TV teh disetelkeun teh lila ka hurungna teh geus meuli karek nyala bejakeun kituna gambarna geus garis-garis kana diwatoskeun kitu teh aibna barang teh ulah ngabohong pokona komo disusumpahan mah demi Allah na ge komo jeung kitu mah eta nu mata karusak kahirupan urang hirup bersosial bertetangga masyarakat jaba hukum di akhiratna kacidap peulihna engke di barisan padang masarna leumpang teh ngagegag bae tina bibirna ngabulaeh getih teu eureun nya bari geuleuh teh naudzubillahi min zalik kitu nya fahada jazauhum tayyib babalasna wa masiruhum ilan nar pangbalikana ka neraka wal khamisu sareng ari nomor kalimana golongan kalima yusaruna min kuburihim dikumpulkeun digiringkeun ngajajat di kuburna teh qading fahu wahum antanu raihatun minal jifah minan nas jalma anu calangap banyak teu balem-balem calangap teu balem-balem kieu tapi ieu sebutna alwakan bau nu kacidana meuna tapi jalma sapadang masa ngambeu kana bauna bau bacin urang ngambeu nu parahos kaya ai ngaraos nikah geuning kana ngaraos ka urang puasa teh sok bau komo ieu mah bau bacin bau bugang bau bangke nu kumaha nu kitu payunadil munadi bi kibari rahman aya pengumuman teh ara pangeran haula illadzina yaktumunal ma'asi
jalma anu tukang nyumputkeun doraka haupal minanas karena era ku jelema karena sieun ku jelema tapi wala yahupun minallah teu sieun ku Allah. Doraka nyumputi jelema karena era ku juga era ku batur tapi ku Allah teu sieun anu kitu jelema teh. Contoh aya jelema teu salat hareup jelema mah daek salat keur jelema mah urang mah teu sadar Allah ningali ka urang teh kitu. Ieu kesalahan urang loba kitu. Teu menyadari bahwa Allah Samiun Basir. Allah teh nguping, Allah teh ningali. Kadang aya ngadoa urang yakin Allah Maha nguping. Wah ya Allah, segala dipentak Allah teh geuning. Da Allah yakin nguping bakal ngaijabah. Tapi kedoraka urang poho bahwa Allah teh ningali ka urang. Tah kitu tah. Kade bisi urang ngalakeun maksiat, ngalakeun doraka, ulah karana sieun ku jelema nyumput, aya ku Allah teu sieun. Nah, gitu ya. Maka karena sungutna bakal bau bugang anu ngawiwirangan ka manehna pada ngarece pada ngahina ka ku sakabehna jalma. Nu kitu teu kabul tobat sumamatu lajeng paeh fahaja jazaohum. Nu kieu babalasanana wa masiruhum ilan nar ma pangbalikana nyaeta kana neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.